Allah teh ngalungsurkeun hujan teh ngalungsurkeun rezeki eta teh gitu. Kan orang we sok luh lah gitu, sok luh lah. Bah hujan deui. Nah, kitu teh eta teh ieu. Mun aya nyebut kieu teh kudu tamudan kurang naudzubillah min. Rek kitu teh urang teh geus ngurangan teh kaimanan urang dina hati yang karuh 100%. Tak mun ngurangan kitu teh kudu dikuatan deui kumaha carana nguatan iman. Hadiran kana majelis taklim, majelis ilmu. Dawuh deui. Salat cungkelik cungkedang ukur kitu oge nya urang teh biheung ditarima, tapi tolak ilmu mah ku ingkikna ge geus dicatet amal soleh. Teu. Salat mah cangtangku, eta ge ditarima teh mun bener syaratna, rukunna, kumaninana. Salat mah puasa oge kitu, ngaos Quran komo urang mah ikhro keneh ngajina, tapi tolakul ilmi mah insyaallah dosa dihampura, tobat diterima, dilebetkeun ibadah, kengeng ilmu manfaat urang mah sadayana ibu simkuling ge sasarangan aya. Atuh aya deui senjata keur urang mah mati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngadoa